Haul anu dimaksud nyaeta hiji kagiatan agung anu rutin diayakeun ku kulawarga Subrata, digelar saeng geus bulan puasa. Kulawarga Subrata geus berkembang ti generasi ka generasi, anggotana sumebar di hampir kabeh nagara di dunia. Jadi acara haul ieu memang hiji-hijina acara anu dijieun pikeun ngumpulkeun kabehanana, salian ngadoa babarengan, jeung panghormatan ka karuhuna, oge keur manjangkeun silaturahmi sakaligus ngenalkeun generasi-generasi anyar ti kulawargana masing-masing sangkan saling wau, aki, anak, incu, buyut anu umurna 17 tahun kaluhur, kabeh bakal ngumpul dina acara ieu. Jarang kulawarga gede anu bisa ngayakeun acara model kitu, sabab salian biayana mahal. Loba kaperluan anu kudu dipersiapkeun jeung kudu aya panitia khusus pikeun ngaturna, tapi pikeun kulawarga Subrata, hal eta lain masalah, komo ukur dilakukan 12 tahun sakali, pasti bakal dipentingkeun pisan. Sabage katurunan ningrat trah pajajaran, tangtu anu dimakamkan di Subres oge lain jelema samanea, kabeh gegeden, pangusaha jeung para bangsawan di jamanna ti sababaraha generasi samemehna ti garis katurunan Subrata kabeh, teu kaseulapan ku makam sejen, sagoreng-gorengna anu bahulana boga pangkat wadana atawa tuan tanah, katurunan anu bakal daratang dina acara haul oge pasti lain jelema biasa, saperti katurunan Subrata anu aya di Indonesia, anu hirupna balangsak. Kulawarga Subrata memang kulawarga kuat, di zaman perang oge teu nepikeun ka bangkrut akibat kajahatan penjajah, malah sabalikna loba penjajah anu ngahormat lantaran kabeungharana jeung status ningratna. Ratusan tahun katukang, kulawarga Subrata geus sumebar ka mancanagara. Ayeuna geus puluhan ribu garis katurunan kulawarga Subrata di mana-mana, ngan tetep asalna mah ti kulawarga Subrata utama di Jakarta anu ayeuna dipimpin ku Agus Subrata sebagai patriark. Jadi pasti Agus anu bakal ngokojoan acara haul ieu. Gelar patriark pasti bakal turun ke anak lalaki cikal. Agus anak lalaki cikal ti bapana, bapana oge anak lalaki cikal ti buyutna, jeung saterusna. Jadi loba keneh kulawarga Subrata sejen di luar garis katurunan ti Agus. Kahandapna oge kitu, katurunan Agus aya Warsan, Warman, Wardi jeung Warta. Warsan anu bakal naik jadi patriark, tapi Warman, Wardi jeung Warta tetep Subrata keneh. Ngan peda teu boga hak waris nanaon, hakna bakal diatur ku Warsan mangrupa dividen kulawarga, kukituna tiluana kudu misah ngabentuk kulawargana sewang-sewangan, disebutna kulawarga baris kahiji, sabab hubungana masih deket jeung Warsan sebagai kulawarga utama. Dina hal ieu, kulawarga Udin kuduna disebut kulawarga baris kadua, ngan ku sabab Warman geus maot, status Udin naek ka baris kahiji sajajar jeung Wardi sarta Warta. Di generasi saterusna, anu bakal naik jadi patriark jelas anak cikalna Warsan. Jarak tiap katurunan akhirna beki lila beki jauh. Matak wajar ayuna aya puluhan ribu katurunan Subrata di dunia. Malah sawareh mah geus moal warau. Ayana haul anu diayakeun tiap 12 tahun sakali ieu tujuan salah sahijina pikeun ngawaukeun garis-garis katurunan nu geus jarau eta. Tugas kulawarga utama anu ngariungkeunna nyaeta Agus Subrata. Salian haul, kulawarga Subrata oge bakal disibukeun ku ngarevisi silsilah kulawarga. Sabab pasti dina 12 tahun ieu beki loba generasi anyar anu karek lahir, anu geus maot kudu dicatet, anu karek lahir oge kudu dicatet, generasi muda oge loba anu geus kawin, tapar minantuna oge kudu milu dicatet. Catetan ieu sapoe saenggeus hail bakal dibacakeun ka sakabeh anu hadir, sarta bakal dibagikan salinana, sangkan tiap kulawarga teu mopohokeun asal muasalna, Agus sebagai patriark anu boga hak ngalegalisir hasil revisi. Kulawarga Subrata bakal nyatet ngaran ribuan katurunana, si A kawin ka si B boga anak si C anu kawin jeung si D terus boga anak si E eta kudu dicatet kalawan taliti salila masih ngawaris ngaran Subrata. Data revisi bakal disimpan di arsip khusus kulawarga jeung di database komputer kulawarga anu ukur bisa diakses ku Agus salaku patriark. Data ieu dianggap sakral, sabab bisi kacampuran ku garis katurunan ningrat sejen, atawa ti kalangan jelema biasa. Saperti Udin anu kawin ka Ici, Ici geus teu bisa disebut deui Ici Kusumah, tapi Ici Subrata, anak-anakna oge bakal milu ka ngaran Udin, makek Subrata, ngan ku sabab Kusuma lain ningrat, jelas ieu bakal terus jadi bahan perdebatan di lingkungan kulawarga Subrata. Beda deui saupama Udin kawin ka Sarah atawa Ziyu, sabab garis ningratna jelas. Udin tepati katarik ku acara haul anu dicaritakeun ku Philip, sabab haul terakhir pasti dirina umur 13 tahun, keur aya di panti asuhan keneh, sacan eta pasti 24 tahun katukangnya eta nalika umur Udin masih orok 1 tahun. Jadi keur Udin pribadi eueuh kesan nanaon, malah teu nyaho siga kumaha acarana, sabaraha poe jeung naon wae anu dilakukeun. Udin teu hayang ngahormat ka leluhurna anu teu weuh, Udin ukur hayang ngahormat sarta ngadoakeun indung bapana, tapi asa teu perlu dina acara haul wae, bisa dilakukan iraha wae jeung teu kudu ngadatangan Subres, ngadoa ti kaanggangan oge sarua wae. Tapi kulantaran basa harita Udin ngadatangan makam kolotna bari kudu nyamar jadi supirna Philip. Udin ngarasa kaharepna mah perlu boga kabebasan sorangan pikeun bisa datang iraha wae. Sakaligus Udin oge hayang nyaho, kumaha haul anu bakal digelar ku kulawarga Subrata. Matak Udin buburu nyarita ka Philip.
Pa, panggugikan ka Aki, dina acara haul, abdi pasti bakal sumping. Philip samemeh nanyang ka Udin moal daek datang, tapi nyatana daek. Aki anjen pasti bakal bunga ngadengena, Udin Sri bari ngagerentes. Bunga hantena pasti lain dumasar kana kuring daek datang ka acara haulna, tapi nah kuring daek tunduk kana kahayangna atawa hente, sanajan kuring datang, tapi lamun kuring teu tunduk kana kahayangna, Aki tetep moal bunga. Tangtu ungkapan eta teu diucapkan ka Philip, Sara oge nyarita ka Udin. Kang, jadwal konser abdi Bandung tos aya, Udin kolohok, terus nanya. Konser di Bandung, Sara ungguk, awalna Bandung janten kota terakhir tina tur abdi, tapi rutena nambihan, janten Bandung sanes panutup deui. Udin karek inget, waktu ngajak Icih makan malam jeung Sarah di Padma, Sara kungsi nyarita bakal tur musik, sarta Bandung jadi kota panutup, ngan harita Udin kurang merhatikeun. Iraha, Udin nanya, tanggal 3 Maret, pas ulang tahun Akang, lokasina di Sabuga, tembal Sarah. Udin ngarenjak, 3 Maret, eta memang poe ulang tahunna, nah tanggal eta ngahaja dipilih ku Sarah, sabab biasana konser musik mah malam minggu sangkan loba panontona, tapi ieu mah malam Jumaah. Sarah nyarita deui, abdi tos nyiapkeun tiket VIP kangge Akang kedah sumping. Pasti Akang datang, Udin ungguk, hatur nuhun Kang, ceuk Sarah. Udin ungguk, kadenge aya anu ngetrokan panto di kamar Philip nembalan. Asup, anu asup yance, adina Philip, Kang, aya tamu ti kulawarga Sutama. Philip kerung, kulawarga Sutama, kuring eueuh janji jeung kulawarga Sutama, rek naon cenah. Yance gogodek, abdi oge teu uninga, anu sumping Ziyu sareng Zufri, murang kalihna Zidan, tadi sarumpingna ka kantor terasku abdi di Bantun kadiu. Philip ungguk, oh, ukur anakna, Zidan pasti moal wani datang kadiu sabab baheula kungsi boga salaka kuring jeung ka Warman, tapi rek naon anak-anakna daratang kadiu. Kulawarga Sutama kaasup kulawarga sombong. Tara daek datang silaturahmi ka kulawarga anu dianggap ku maranehna statusna leuwih handap, ka kulawarga Subrata oge teu daek, komo ka kulawarga Gunawan, matak rada aneh lamun ayuna Ziyu jeung Sufri daratang. Udin anu masih merhatikeun tina video call oge reuas, tarangna kerung ngira-ngira naon maksud kadatangan Ziyu jeung Sufri anu sacara teu kahaja kungsi disalametkeun ku dirina di Jepang. Moal kitu kulawarga Sutama oge boga niat siga kulawarga Subrata, hayang ngajodokeun Sarah ka Sufri, tapi nah teu bareng jeung Zidan, gerentes hate Udin. Tapi Udin tetatanya atawa ngungkapkan pamikirana, sabab Philip teu nyaho naon anu dilakukeun ku Udin di Jepang. Yance nyarita deui, Kang, kumargi anu sumping Ziyu sareng Zufri, sapertosna masih aya kaitana sareng peristiwa aranyeuna di Jepang. Kulawarga Sutama pan langsung acak-acakan, sapertosna kasumpingana kadiu kangge ngengengkeun dukungan ti kulawarga urang. Philip kekerot ambek, di Jakarta, kulawarga anu paling teu dipikaresep ku kuring ukur kulawarga Sutama. Kuring masih nyeri hate ku kalakuan Zidan baheula anu kungsi ngajieun aliansi anti Subrata. Lena buburu meper ka ambek Philip, Kang, anu sumping sanes Zidan, tapi murang kalihna, anti Subrata kalakuan sepuhna, teu aya kaitan sareng aranyeuna. Philip kerung, terus ungguk, oke, lamun kitu rek ditepungan, rek naraon cenah. Sameme nangtung, Philip ngareret heula ka Udin anu masih manco dina layar ponsel. Din, aya tamu ti kulawarga Sutama, Bapak kudu nepungan heula. Mangga pa, Udin ungguk, Philip ngarau kawas anu haroream nangtung. Mun sek anjen bagian kulawarga Gunawan, Bapak geus moal pusing deui Din, aya batur pakumaha, Bapak geus teu kudu mikiran deui sagalana ku sorangan, saperti ayuna, Bapak teu hayang nepungan kulawarga Sutama, lamun aya anjen mah, hal-hal model kieu bisa disingharpan ku anjen. Udin ngarti naon anu dimaksud ku Philip, pasti Philip masih ngarepkeun Udin jadi minantuna, tapi Udin memang teu pernah boga pikiran rek nyereikeun Icih, jadi Udin teu ngomentaran omongan Philip biu. Lena nangtung tukangan Philip bari leungena nyekelan tak-tak Philip. Udin oge pasti ngemutan hal eta, teu kedah dicarioskeun teras, sugan we sataun 2 tahun kapayun impian salira laksana. Philip ungguk bari ngusapan leungeun Lena anu keur nyekelan tak-takna. Tong boros sataun 2 tahun, 3 tahun ge ku kuring ditungguan. Philip nyarita deui ka Udin, Din, sabenerna Bapa masih hayang keneh ngobrol jeung anjeun, tapi lantaran aya tamu, wiyahna engke disambung deui. Mangga pa, hatur nuhun, tembal Udin manggut, Sarah nyarita. Pa, Bu, sok kapayun heula, Kang Udin gios ngobrol sareng abdi. Tapi Philip gogodek, anjen kudu milu, Ziyu jeung Zufri sa umuran jeung anjen, moal nyambung ngobrolna lamun disingharpan ku Bapa jeung indung anjen hunggul. Sarah ungguk, terus ngareret ka Udin, kang telepona bade ditutup heulanya. Sok, Udin ungguk di ruang tamu Zufri jeung Ziyu geus diuk narungguan, dina meja geus nyampak 2 cangkir enteh anu geus disugukeun ku pelayan, Ziyu ngaharewos ka Zufri. Lamun Sarah geus datang, anjen ulah gembar, Zufri memang kaciri gembar, kas sang lembut geus renung dina tarangna, Sarah memang generasi kedua pangbeungharna di kalangan anak pengusaha saumurana,
kakayaan Ziyu jeung Sufri, sanajan dua nana incuna aceng sutama. Tapi jauh sahandapan Sarah, alesana lantaran Ziyu jeung Sufri ukur incuna aceng, dina status penghasilan, kaasup baris katilu, sedangkan di baris katilu eta masih loba incu-incu sejen anu saantragan jeung Ziyu sarta Sufri. Sedangkan Sarah anak tunggal Philip, hiji-hijina garis kadua dina katurunan, salianti eta, Sarah oge boga penghasilan sejen, nyaeta saurang selebritis, wajar lamun Sufri ngarasa rendah diri di harapan Sarah. Sufri geus lila naksir ka Sarah. Tapi lantaran Sarah tara gaul di lingkungan anak-anak pengusaha, Sufri jarang bisa panggil secara langsung jeung Sarah, jeung deui Sufri acan kungsi ngungkapkan rasa cintana ka Sarah, lantaran nyaho antara Philip jeung Zidane teu akur. Sufri incu lalaki pangkolotna ti Zidane, sedangkan Zidane anak pangkolotna ti Aceng, jadi di kulawarga Sutama, Sufri bisa disebut sebagai putra mahkota, anu engkena bakal boga peluang gede narima gelar patriark, Aceng pasti nurunkeun ka Zidane, Zidane kasaha deui lamun lain ka Sufri. Matak wajar lamun Zidane ati-ati pisan nangtukeun pipa majikanen keur Sufri. Kulawarga Sutama masih peringkat hiji di Indonesia. Kadua jeung katilu kulawarga Subrata jeung Gunawan, sabab dua kulawarga eta musuhna. Zidane teh hayang Sufri kawin ka urang Indonesia, kudu neangan anak gegeden ti nagara sejen. Zidane moal pernah satuju Sufri boga hubungan jeung Sarah. Tapi Sufri teh hayang diatur ku kolotna. Dirina geus loba kapangaruhan ku Ziyu, yen di zaman modern, jodoh mangrupakan hak mutlak pribadi anu teu bisa dicampuran ku sasaha. Matak ayuna Sufri nekat ngadatangan Sarah dibarengan ku Ziyu tanpa sakanyaho Zidane. Katambah saenggeus peristiwa diculik ninja di Jepang, Sufri beki sadar yen peran kulawarga teu salilana bisa ngajamin hirupna, buktina anu ngabebaskeun lain kulawargana. Tapi batur, kitu deui dina masalah jodoh, sanajan kulawargana anu nangtukeun, tapi dina ngajalanana acan tangtu kulawargana bisa diandelkeun. Kulawarga Sutama moal salilana jaya, jadi nanaonan sagala kahayang kulawarga kudu digugu, lamun teu bisa ngajamin nanaon. Ayeuna Sufri naksir ka Sarah, geus moal aya anu bisa ngahalangan, untungna Ziyu ngadukung, daek maturan dirina pikeun ngadeketan Sarah. Ziyu nyaho Sarah rek ngayakeun tur konser nasional, jadi Ziyu nyarankeun ka Sufri ngadatangan Sarah pikeun ngadukung konserna, sebagai penyandang dana atau sponsor utama. Kabeneran Sufri ngelola perusahaan kosmetik anak cabang ti Sutama Group, Ziyu nyarankeun Sufri ngajukeun kerjasama jeung Sarah atas nama kosmetikna. Awalna memang kudu kitu, ayakeun hubungan kerjasama bisnis heula, lamun Sarah satuju, otomatis Sufri bakal menutur konserna Sarah ka tiap daerah, kuminengna panggih di lapangan, pasti bakal loba kasempatan pikeun ngungkapkeun cintana. Sufri ngaharewas ka Ziyu, kira-kira Sarah bakal daekeun moal. Ziyu ungguk, kuduna daekeun. Biasana penyelenggara anu neangan sponsor, tapi ayeuna beda, anjeun justru anu datang hayang nyeponsoran, piraku Sarah nolak. Sufri ungguk, tapi kuring kungsi ngadenge Sarah geus dijodokeun ka anggota kulawarga Subrata, lamun kuring nyarita bogoh, kasinggung moal. Ziyu ngarau, ulah ngeok memeh dipacok, lamun anjeun keyeng pasti pareng, sing yakin, anjeun ulah hayang disiksaku perasaan sorangan. Barina oge Sarah dijodokeun 18 tahun ka tukang ka anakna Warman, sedangkan Warman geus maot 15 tahun ka tukang. Ti harita anakna eta teu kapanggih laratana nepi ka ayuna, mustahil jelema anu geus teu amprok salila 15 tahun begitu panggih langsung daek dikawinkeun. Naha make kudu sieun. Sufri ungguk, terus Ziyu nyarita deui, dina sagala hal, anakna Warman sahandapan anjeun calon patriark, anakna Warman mah lain, kulawarga Sutama leuwih kuat ti kulawarga Subrata. Dina hal kakayaan jelas jauh, lamun patriark kulawarga Sutama geus turun ka bapa, darajat anjeun geus satara jeung Sarah, aya di baris kadua kulawarga, calon patriark utama. Sufri ngarahu, tapi aya anu ngaganjel dina pikiran kuring. Naon? Ziyu nanya. Sufri netep Ziyu, baheula bapa ngajian anti Subrata, anu akhirna hubungan bapa jeung Warman teu hade, sedangkan Warman didukung ku Philip, otomatis bapa gengewa ka Philip, kuring sieun Philip teu satuju mulung minantu ka kuring, gara-gara kasalahan bapa baheula. Ziyu seri, kuring acan lahir, anjeun oge pasti leutik keneh, urang duaan karek ngadenge ti beja, teu nyaho anu sabenerna, lamun Philip pamikirana dewasa, pasti moal ngahubungkeun urusan kolot jeung anak-anakna anu memang teu nyaho nanaon. Komo lamun memang Sarah daekeun ka anjeun, Sarah anak hiji-hijina, piraku Philip tega ngahalangan. Sufri unggut-unggutan, asup akal, kuring ngarti, kuring moal mundur. Ziyu seri, kudu percaya ka diri sorangan, anjeun lain ti kulawarga biasa, ulah ngarasa rendah diri. Angger weh gemper, tembal Sufri seri, Ziyu ungguk. Tapi ieu masalah mental, koncina aya dina kapercayaan diri, ulah serap nempo batur, tapi batur kudu serap nempo anjeun, lamun teu bisa kitu, anjeun eleh. Sufri seri, lamun sok pikiran bisa ditukeuran, kuring rek nginjem pikiran anjeun, sangkan kuring kuat, siap mental dina nying harapan Sarah. Ziyu ngajebengan, pikiran kuring mahal, moal diinjeungkeun. Sufri ungguk, untung anjeun beres kuliah sarta balik dina kondisi kuring keur galau kieu.
coba lamun anjen, kuring pasti bingung pisan, rek jeung saha pakumaha. Ziyu ungguk, salahna, anjen lahir sebagai anak lalaki cikal, coba lamun kawas kuring, moal pusing mikiran tekanan ti kulawarga. Kumaha pahlawan anjen, geus kapanggih, Zufri nanya. Ziyu ngarahu, kuring geus dikirim video CCTV di 2 bandara anu durasina 72 jam. Sapawe tadi karek kapariksa setengah jam lantaran di slow motion, lamun dipariksaan secara taliti, bakal kapanggih di umur kuring anu geus 30 tahun, sigan na kudu neangan metode sejen anu leuwih simpel, bari mikiran metode eta, kapaksa unggal poe kudu molototan layar monitor terus, balik ti diu bantuannya, sabab ukur anjen anu nyaho keret bangetna. Siap, pasti dibantuan, Zufri nyanggupan, Ziyu ungguk sugema, karek oge Ziyu rek nyarita deui, 2 lalaki jeung 2 awewe datang ti ruang tengah, nyaeta Philip, Yance, Lena jeung Sarah. Pas nempo Sarah, Zufri langsung gembar, dampal lengenang ngadadak kesangan. Ziyu bisa nempo sikap Zufri anu gembar, buburu disikut cangkeng na bari matana dipencrong pikeun ngingetan, buburu duanana nangtung terus manggut kanu daratang, Ziyu nyarita bari seri. Hapunten, kasumpingan abdi ngararepot ka sadayana. Lantaran Ziyu anu nyarita, buburu Lena nembalan, oh, anjen Ziyu pan, kuring kungsi nempo anjen baheula keur leutik, teu nyangka ayuna geus gadis jaba gelis. Ziyu manggut, salira teu kedah muji abdi, teh Sarah langkung gelis, oh muhun, nu upangkeun ka sadayana, ieu pun raka, Zufri, teh Sarah tangtosna uninga. Sarah ungguk, muhun, 3 kali pendak upami teu lepat mah. Sok dariuk, cuk Lena, saenggeus nempo tuan rumah diuk kabeh, Ziyu jeung Zufri oge dariuk deui. Philip mencrong ka Zufri anu bebengetana mirip pisan jeung Zidane, teuing kunaon Philip ngadadak teu resep, Philip nyarita. Sajujurna geus 15 tahun kuring acan kungsi datang deui ka kulawarga Sutama, nah ayuna ujuk-ujuk aranjen datang ka diu, aya naon. Ziyu nyarita ngajelaskeun, pun raka kagungan usaha kosmetik, kaleresan nuju launching produk enggalna, sareng kaleresan deui anjeunna oge fans Sarah, ngadangu Sarah bade ngayakeun tur musik, teu aya lepatna anjeunna bade ngajengkeun hoyong janten sponsor dina acara anu dimaksad. Philip rada ngarenjak, awalna Philip nyangka kadatangan Ziyu jeung Sarah sebagai wawakil ti kulawarga Sutama. Ternyata ukur hayang kerjasama nyeponsoran konser Sarah atas nama pribadi Zufri. Philip rada regrek ngadengena, keur mah haroream nying harepana katambah urusana lain kadirina. Lamun gitu, anjen bisa nyarita langsung jeung Sarah, kuring moal ngaganggu urusan aranjen. Ziyu ungguk terus ngararet ka Sarah, teh Sarah, kumaha numutkeun salira. Sarah sabenerna teu katarik, keur dirina industri hiburan lain keur ngahasilkeun duit, tapi awalna pikeun neangan Udin, lantaran ayuna Udin geus kapanggih. Sarah malah boga niat rek ngundurkeun diri tina kagiatan kaartisana, ngan pedah masih aya kontrak konser, jadi rek dianggeskeun heula, niat pengunduran dirina bakal diumumkan di kota terakhir tur konserna. Sarah akhirna nembalan, hapunten Ziyu, abdi teu kagungan niat ngagaet sponsor, jadwal sareng materina tos dipidamel, mali promosina oge tos berjalan di sadaya platform internet sareng TV, ayuna tos telat, moal tiasa ngarobih materi promosi anu tos aya. Ziyu kerung, nah make teu tiasa, materi masih tiasa dirobi sanaos konser tos berjalan, ayuna konserna pan teu acan dikawitan. Zufri buburu ngajelaskeun, metode sponsor anu ku abdi ditawiskeun benten, di luar suntikan dana kangge ngadukung konser 100 juta per venue, abdi oge moal nyandak keuntungan tina penjualan produk salami konser berjalan, ageng atanapi alit, sadayana bade disumbangkeun ka yayasan amal di kota setempat, supados disalurkeun ka panti asuhan, kumaha numutkeun anjen. Pas Sarah ngadenge penjelasan eta, Sarah jadi ragu, terus kerung mikir, awalna Sarah rek nolak, tapi niat Zufri ternyata pikeun amal, komo amalna ditujukeun ka anak yatim jeung panti jompo. Saprak ngadenge dongeng kahirupan Udin salila di panti asuhan, memang Sarah ngarasa watir kana nasib barudak anu kudu ngalaman hirup di panti, serba kakurangan, kurang diperhatikan, akhirna Sarah ungguk. Upami kitu abdi satuju, tapi teu kedah dikaitkeun kegiatan promosi salira sareng konser abdi. Urang jalan sasarengan weh. Konser abdi tetep jalan sesuai konsep nu tos aya, salira oge ngadamel deui metode promosi salira nyalira, nanging di tempat sareng lokasi anu sami, 100 juta anu bade disuntikan kana dana konser alikeun kana amal, upami salira ngahasilkeun 10 juta tina penjualan produk di venue, abdi oge bade nambihan 10 juta, janten 120 juta sadayana urang amalkeun, kumaha. Zufri atau ngadenge Sarah daek narima tawarana, Zufri ngareret ka Ziyu bari seri, hatena muji kana kacerdasan Ziyu. Atas nama amal, eta memang ide anu disodorkeun ku Ziyu, ternyata memang ampu pikeun ngalulukeun hate Sarah. Ziyu samemehna geus nitenan kabiasaan kulawarga gunawan ti anggalna. Lena tiap saminggu sakali pasti indit ka yayasan amal di mana wae pikeun mere bantuan. Sarah oge lain kaasup artis anu kakurangan duit. Duit moal bisa ngajadikeunna tunduk, malah konserna ayuna oge dibiayaan ku dirina sorangan.
Tong boro boga pikiran hayang mengudak cintana. Hayang kerja sama wae pasti hese lamun anu dibahasna masalah duit jeung kauntungan. Kukituna Ziyu mikir, pikeun ngolo Sarah kudu benang heula hatena, nyaeta ku cara nuturkeun kabiasaan anu sok dilakukeun ku kulawarga Gunawan. Ziyu nyaho Sarah kungsi dijodokeun ka anakna Warman ti leuletik keneh, sedengkeun Warman geus lila maot. Nasib anakna anu geus yatim piatu oge ayuna teuing di mana kulawarga Gunawan masih terus neneangan nepi ka kiwari. Matak Ziyu ngarasa kebiasaan amal kulawarga Gunawan eta kulantaran kanyahna anu gede ka anak yatim piatu. Ziyu nyaho, anakna Warman lamun teu maot pasti hirup sabage yatim piatu. Matak Ziyu boga kayakinan Sarah moal nolak tawaran ti Zufri salila Zufri oge daek merhatikeun kana nasib barudak yatim piatu. Ayuna nyata, hate Sarah langsung luluh. Sarah, upami kitu, iraha kontrakna tiasa ditanda tawis, sareng ka saha abdi masrakeun pembayarana. Sarah ungguk, langsung ke agen abdi. Margi Priyogi diurus perizinan tambihan ku ayana bawa kosmetik salira di tiap venue, salira teu kedah ngaluarkeun biaya agen. Poin penting anu kedah dilebetkeun kana perjanjian kontrak, dana teu kedah sakaligus dibayarkeun, tapi sata acan konser di kawitan, nembe dikaluarkeun 100 juta per venue per event, beres acara kaluarkeun deui hasil tina penjualan nembe gabungkeun sareng artos ti abdi anu nilaina sami, langsung serah terimakeun ka yayasan yatim piatu setempat harita keneh dina panggung sabage acara panutup di tiap konser abdi. Mangga Sarah, kahartos pisan, tembal Zufri. Sarah ngarasa regrek, ku ayana bantuan ti Zufri, tangtu yayasan yatim piatu di tiap kota anu didatangan ku dirina bakal narima tambahan 100, jelas manfaatna bakal gede pikeun ningkatkeun kasajahteraan panti. Sarah ungguk, atas nami panti asuhan anu bakal dibantos, abdi ngahatur nuhun kana niat mulia salira. Zufri gogodek, sata acana 100 juta eta kangge nambihan dana konser. Kangge amal mah tina hasil penjualan, nanging kumargi kahoyong salira sadayana disumbangkeun, saleresna eta kamuliaan hate salira, abdi anu sakeudahna nganuhungkeun, salira tos nyadarkeun abdi kana pentingna amal. Sarah seri, kumargi babadan teunan sareng abdi tos rengse, mangga saenggalna tepangan agensi abdi ngantosan perkembangan aktualna, abdi masih kagungan urusan ayuna. Ziyu jeung Zufri buburu nangtung, duanana manggut ka Sarah, Ziyu nyarita. Mangga, hapunten tos kaganggu, hatur nuhun kana kasaean salira. Sarah, Philip, Lena jeung Yanco oge narangtung kabeh, sarerea manggut barisri. Lena ngantiorkeun nepi kana teras. Ziyu, Zufri, hati-hati di jalan. Ziyu nembalan, hatur nuhun bu, upami teu aya pamengan, saena sakali-sakali sumping ka abdi, mama sering nyarioskeun kabageran ibu ka abdi. Lena nembalan, oh, Liona, salam ti ibu ka indung anjeun. Lena jeung Liona memang saentragan, baheula kungsi wau sanajan teu akrab, Lena oge nyaho Liona baheula bogohan pisan ka Warman. Saenggeus Zufri jeung Ziyu arindit, di ruang tamu Philip teu bisa nahan kata panujuana. Kuring ngarasa aya hal anu aneh, Lena ungguk, muhun kang, sapertos aya anu teu wajar, pasti aya kaitana sareng kasusna di Jepang, saurna aranyeuna dibebaskeun ku jalmi teu dikenal, upami teu aya anu nyelametkeun, pasti duanana tos diparaihan. Philip ungguk, padahal sacan anak-anakna aya anu nyelametkeun, Zidane oge geus aya di Jepang, tapi naha Zidane anu modaran. Lena ngareret ka Philip, jagi cariosan kang, Zidane semi patriak, upami kadangu akang masih nyimpen dendam ka anjeunna, abdi hawatos anjeunna bakal ngaganggu kulawarga urang. Philip kekerot, Zidane jahat, harita sabaraha kali manehna rek nyilakakeun Warman, tapi gagal terus, ngadenge Warman diusir ku kulawarga Subrata, ukur manehna anu atau sarta ngayakeun pesta. Bangsat anu teboga otak model kitu memang pantes paeh. Lena ngusapan tonggong Philip, sabar, sagala kejahatan bakal aya wawalesna, sanaos akang ayuna tos sehat, kakuatan kulawarga urang masih tebi kangge males ka nyeri ka Zidane, antosan dugi ka Udin uwih deui ka kulawarga Subrata, didinya akang tiasa sasarengan nuntaskeun urusan kapungkur ka Zidane. Philip ungguk, anjeun bener, ukur Udin harapan urang, komo lamun Udin daek ngawin Sarah. Gabungan kekuatan dua kulawarga Subrata jeung Gunawan geus moal aya tandingna, kulawarga Sutama geus moal wani deui macem-macem. Beungeut Sarah barem era, paula nyebatkeun wae masalah pernikahan abdi sareng Kang Udin tos kagungan istri. Philip gogodek, bapa yakin, moal nepi ka 3 taun deui, Udin bakal daek ngawin anjeun. Naon anu janten kayakinan bapa, Sarah kerung. Philip melongka Sarah, sifat jeung kalakuan Udin persis bapana, tina hal ieu wae bapa geus bisa nganilai, yen Udin lain jelema hianat. Bakal hormat kana aturan anu memang kudu dipatuhi ku dirina. Komo masalah perjodohan mangrupakan pangaturan anu geus dijieun ku bapana, mustahil Udin hianat ka bapana sorangan, ayuna Udin keur dina dilema, tapi pada akhirna tetep bakal ngawin anjeun, nyambung.